Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di MK Channel, channel paling ngecapruk se-Indonesia. Pagi ini saya bersama Cek Iko lagi ada di pasar Minggu, mau belanja sayur buat masak-masakan lagi. Nah itu yang di depan, itu penambakan Cek Iko pemirsa. Oke, sekarang kita udah sampai di tempat sayur, di tempat tukang sayur. Kita lihat Cek Iko mau beli apa pemirsa. Kayaknya dia lagi pilih-pilih. Oke, beli apa ya pemirsa? Bingung saya. Sayurnya segar-segar pemirsa. Nanti kita masak-masak lagi, oke? Tinggal itu pemirsa. Cek Iko sangat nambruk sekali. Nah, udah dapat belanjaannya pemirsa. Saatnya pulang. Kita jumpa lagi di dapur Cek Iko. Oke? Sip. Oke pemirsa, kita sudah sampai di dapur Cek Iko. Kita mau bikin mie goreng enak ala-ala Cek Iko. Sok Cek, mie golosorna digoreng, mie goreng ya teh. Mie golosor mah nya mie tos asak di warung ge aya sok we babari da. Terus bakso. Tah ieu aya sayuran. Pakcoy, kembang engkol sareng jamur kuping. Ieu bumbu nama biasa. Sako deui. Aya ladaku, aya kecap bango, aya cabai rawit jablay, aya bawang putih, kemiri, jeung cabai merah besar. Bawang merah aya tuh di dinya. Pokoknya. Oh, deui bawang merah bae lah ieu we. Mulailah ke warung. Cabai nagean sapotong urut. Bae nya. Sok deui. Ngomong atuh Cek. Iya. Teh Pakcoyna potong-potong heula. pertama pakcoyna dipotong-potong heula. Pakcoy apa pokcoy sih? Nya eta we lah pokona mah. Pakcoy. Jadi dikumbah heula can sayuran mah. Nya atos atuh bersih. Kudu bersih ari resepna ulah jorok deh. Resep Iko atuh. Kieu we tah. Jadi para senti sakit. Kieu we lah Kudu disentian. Kira-kira Sambil ngomong supaya pemirsa teh apal eta naon. iya teh kan tadi geus dijelaskeun ieu teh kembang engkol. Tong ngambek atuh. Lah ieu kembang engkol. Nah gitu. Ieu kembang engkol. Dengekeun. Ya dai ieu ge kembang engkol sar. Wis yaho. Tah, kembang engkol ieu teh. Supana Cek. Ieu supa naon coba? Supa ceuri. Jamur kuping gitu. Sami Cek, sami. Nya bisi batur mah teu ngartian. Supa ceuli cenah. Pemirsa, itu adalah jamur kuping. Kuping Cek Iko. Kuping teh Iko mah teh hideung kieu atuh. Nyawa. Besok dibersihan. Sabau naonnya ieu ka ambeu teu? Cek Iko mah rada tah. Kade gas Cek. Oh, jika nama gas ya. Jika nama teterek CF nong, yang hasil etik deui. Meser deui atuh. Lanjut Gas. heula we nya menang mah. Gas anu hijau itu sabaraha di eta ayeuna di warung? 27. 27 nya. Mek naon gitu? Mek pangmeserkeun. Narose unggul. Cek. Nek narose lah ya. Naon? Ieu teh disebut mie golosor teh pedah leueur apa kumaha? Nya gegolosoran gitu. Jadi kenyal gitu nya. Nya abdi mah resep nu kenyal-kenyal teh. Cilok. Komporna urungkeun. Kayaknya sok gitu aja mah. Nya mau asak-asak nya ka iraha ge. Itu make sana. Bumbuna dioseng heula teh. Tadi bumbu teh nu dihaluskeun teh. Dioseng. Kayaknya minyak ge can panas ayo we diaduk-aduk. Oke. Pas pangjelap ieu endogna nya. Campurkeun Endog hayam. endog ayam, endog naon gitu. Dioseng-osengnya, diorak-arik gitu.
Terus beras nanti sayuran. Sayurana abreskeun. Ieu tah pakcoyna abreskeun. Oke piring si kaduru. Nyeriweuh. Aduk-aduk sampai layu. Tos pas layu kieu teh beres we ieuna mie golosorna sareng baso. Nah, gitu. Nah. Mihna saeutik sayuran ngabobruk. Kan ucup keur diet cenah. Benar. Terus ieu pakai penghilap merica bubuk. Merica biasa ieu. Gurih-gurih teh. Terus we ieu mah sadaya tuh gitu. Terus tong hilap ieu kecapna. Tara gunting mana gunting? Di perenan can ya beres perenan. Nah. Tuh, kieu biasa. Sip. Cek ya judulna naon ya? Nyakat mie golosor eta mie goreng golosor gitu ala seiko biasa seiko nya atuh. Nah pemirsa, mie goreng golosornya sudah matang buatan Cek Ikoh teh. Ayo Cek, urang raosan. Mantap Cek, mantap. Saeutik ayeuna mah jempolna mana can katempo kita. Geus pinuh kamerana Cek ku jempol unggul